Asolali ngasok pondok ngasok panjang ngasok ngaroyok kajalan cerah yang kepayun bahala kecapangan keprok berenang juru baktian awas ya pun sepuh kerajaan awan lama kajaya silongi kerpanangan Yonigas Gomar putra pajang jaran anyar wawagina semamar sajaga raya kantara apa siapa tersabar syawar lah ya kesatrian wiwitan aturan gaduh hagedai Siliwangi ginanjang Siliwangi rupanangkan iya beres kepahlawanan juru bakti kerajaan kejayaan Siliwangi rupanangkan luar biasa tindak tunduk keingatan Siliwangi negeri ajar kesatrian tuturunan melamulia kepahlawanan berbakti kerajaan lama kejayaan Siliwangi rupanangkan iya beres bahwa kecapangan alang-alang katung ada gelombang kuat Rupanya curah pajajaran tempat kaya pengadilan iya beres ayana di kondangan Pusti asma warisan Yukru galur jajaran Siliwangi rupanangkan mengapa rasa serangan macam persani kagangan tapi sudah keturunan ketegan sudah salawatan lain-lain ada orang hari warisan aku macam orang ditawar lain-lain baca diri baca dengan jadi mageran tapi aja deh mati kedan anu mulia tapi aja deh yang bagus atau kegodana tapi niat kedah kemati gogoda buat lain-lain ada nawi
di bageran sariki kudu jeung hati gedengan sareng bakal pikiran sampai meprak hati no goreng kedah disik cik sahaeun maa saturan kapayuna aturan di gedengan luhur panggung nih di luhur panggung Mama Aas anu bagus Mama Aas deui kapayun pun sepuh ya Mama Aas deui anu sang anu mana Mama Aas deui disayang keprok berna keprok Pak Hajat aturan gedengan Mama Aas deui anu sayang anu mana disayang deui Pak Hajat haturan sawer Pak Hajat kapayuna diri hati Bu Merlin mencuk kiwari asa tumagara hiji dua kieu rasa hirup nu didua luar biasa anjeun geus tega Ibu Hajat haturan kapayun Ibu Hajat kau diiksa anjeun sulayang duh ku teu sangka penting gewak jambang Mama Aas keretepung can boga harta Teh Merlin mencuk boy kudu ya pakaulan antarkeun abdi pulangakeun Mama Aas deui anjeun ngaran luasa hebat ya penting gewak jambang alah Tiba-tiba abdi kasiksa antarkeun abdi pulangakeun tiba-tiba tumagara bati hebat Mama MC kebagian Sanajan abdi ayeuna Teh Merlin diserangan yang Merlin deui ulah kabur ka dieu geus teu indung geus teu bapa atuh antarkeun abdi pulangkeun Teh Merlin anjeun ngaran luasa Teh Merlin kudu ngagugu ka mamah mencuk sih diri abdi wa asyef mah kiwari satu gerak wa asyef ahli waris wa asep anu bager kirasa hirup nu didua hebat ya anjeun geus tega ngarti nyiksa jangan sulayang ku teu sangka hebat ya yang memang ya sing emo waktos banget keretemu jantung harta ayeuna denganmu anjeun geus midua ate kabayun ate naik sok atas wae wa mati kewat
Ate Lala wedding sauran. Di mata abdi kasiksa Mami bonsai. antarkan Aya masih ahli waris. Baji abdi ayo di payung. pulangkan Pada luhur panggung ya. di batan tukar batu Ate kemana deh ka dieu? sanajan abdi ayeuna ibu aya anu bageus Aya. Ayo Mah Haji, kapayun Mah Haji. geus teu indung geus teu bapa Ayo Teh Merlin saha deui cenah ya. antarkan Ate baru pakaulan ate. abdi pulangkan Tuh di bakalan ya. anjeun ngareluasa Ate lala mah ya. Bade di luhur di hana. atur ngageningan Ate lala. ate wedding anu bageus Ye. kapayuna ate wedding sayang Kada senal nyelap kana tangga. anu manang ate wedding deui sayang sayang bagina beli ngalamun tapi sering dolana angkat harap aturan rame-rame dan kuku-kuku Gur gagah teh jakung gede ieu mah ya. sabab anak nih di sumusik Atau wedding. sini tujuh gunung jati antara ate wedding anu sayang ate wedding baby sayang Aya gaya kitu ya teh mah ya. gunung jati tempat wong sayang Ayo. gede ciri lama wadah tuan reno Apa saejan? jaluk rizki nengah kuasa Atau wedding. ate wedding anu sayang Ratu-ratu teh ya mah. muter kota Cirebon Ate lamun lungsur makalan MC. arep ngeta Aya Aaples. arep ngomong Senal kade coplok. Aya nama teh angges. tukang beca Aples pada deh Aples. gabe pada wadon ate wedding anu bager kapayuna deui Alah, bisi murag meureun keneng ya. gunung jati tempat wong sebang gede cili lana wadana tuan nom jaluk rizki nengah kuasa diserangan ahli waris anu mana Iya. muter kota Cirebon Ada nyelap